sok resep malah. Ampun oi. Lah oh. Lah kemungna resepnya kemungna. Sup. Ulan bah. Orang dahar ada sup ah. Ayo, Aduh, orang jeung usuk deui ye. Makana. Iya bah. Beuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baraya, ketemu lagi dengan abahnya Usup. Sekarang abahnya Usup mau makan sama Incu lagi. Incu abah ya ampun, ngesobara poe gitu ya Incu teh ya nongol-nongol ayeuna datang deui meureunna ieu teh hayang deui dahar jeung abahnya. Atuh ku abang disiapkeun eta geuning jeung lauk jeung sayurna naon Tapi abah mah moal poho da ka budak teh ieu teh da kudu dipetel cenah budak teh keur belajar ngaji ayeuna teh. Tah ayeuna ku abah mah meh makan mau dites dulu cenah hasilna teh naon cenah ayeuna teh surat boga naon coba apal cenah surat Anas. Coba sok lah bacalah surat Anas sok memeh makan sok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah baraya geuning eta aya hasilna ieu Incu teh ya. Paingan atuh da jeung abah teh jarang da ieu teh sok milu daharna teh upami kitu we. Upami libur rek sakolahnya, libur pakarak jeung abah ning ka dieu ngurunyung ka abah nyamperkeun, "Bah dahar jeung naon?" Padahal urutna udah kayak dahar jeung abah. Tah ayeuna mah sok atuh urang makan jeung abah ayeuna mah. Dipetel geus ku abah ning teh jeung naon wae teh Ikan kembung. Oh, terus tumis waluh eta teh meunang. Terus teh sayur nangka. Lalap daun sampunya. Aya lunca nononnya. Sambal hijau. Nasi putih mantap tuh itu ya. Mantap model kieu mah ayeuna mah urang keur ieukeun jeung abahnya. Abah kadang selapar ayeuna teh sebenarnya mah. Ayeuna di baturan deui meureun ku Incu beuki sumanget abah teh makan teh nya. Sok mudah-mudahan sok urang ngadoa heula sup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana amin. Betul sup. Duh, aduh, hujan ngarincik, caina hangat. Ayo sok. Antap punya daun sampuna, resep teh daun sampo. Resep, sok resep malah. Ampun oi. Ko bismillahirrahmanirrahim. Wangi, abah mah nikmat lah ho. Lah kemungna resepnya kemungna. Resep bah. Resepnya. Mantap ya. Hộp đồn sẵn luôn ạ.
Ano kamungan tadi dah bila kita resep pun juga. Resep bah. Resep. Abah ada tabah terus di mana tadi tabah? Wah, mati sawah tadi ya. Kalau hujan war. Ada sawah ngomong cai. Aik menampak diri. Parit dia. Bang kudu makan. Mun abah temelak pareng mau dahan. Nikmat kembung deh. Rencana abah resep ya. Ini matu aja lahar yang abahnya. Aduh, mantap ya lahar yang abah itu teh ya. Mantap terkesan bah. Lagap pisan. Ikan kembungnya mantap ya. Enak sekali Ima ya. Nah, dikecil-kecil. Rencana, nikmat ya. Mantapnya banyak. Mantap emang. Aduh. Makan sama ikan kembung. Aduh.
Mantap kan? Bah mah kepala nak dibongkar. Nikmat yo. Habisin abah mah. Habisin ikan lah. Aduh. Mantap dia ya dang dengan cuy. Aduh, ampun ya. Habisin dah. Alah. Alhamdulillah, aduh. Roboknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah makan di baturan deui ku incu baraya. Aduh ya incu ampun yo. Awakna aya mah beuki gede we incu abah ya anu ya aduh. Alhamdulillahnya supnya. Duh anjing baturan deui abah makan ya euy. Insyaallah. Insyaallah baturan deui abah makan anjingnya. Nah baraya abah udah makan dengan incu abah nyata usup teh itu ya. Aduh alhamdulillahirabbil alamin, nikmatnya bukan main walaupun turun hujan sampai merincik-rincik. Tapi abah nikmat makan ya walaupun di barengan dengan adanya hujan. Nah dari abah dan incu abah nyata usup ya cukup sekian dulu. Nanti lain waktu dan kesempatan insya Allah seumpamanya abah dalam keadaan sehat dan incu abah sehat, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya supnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.